Sampurasun dulur di lembur baraya di kota. Abdi ti Sunda Sabilulungan menuju aya di pantai Pelabuhan Ratu, tepatna aya di Karanghawu. Jadi aya 3 maksud wisatawan anu dongkap ka pantai Karanghawu ieu. Salah sahijina nyaeta anu kahiji wisatawan asli bade ningali kaendahan karang lautan anu endah katingalina. Terus anu maksud kedua nyaeta bade mancing nyaeta sebagai hobi mungkinnya seueur anu mancing ka dieu. Terus masalah nu katiga ya nu paling kontroversial nyaeta aya nu neangan kaberkahan ka pantai Karanghawu ieu teh. Tiasa ditingali di video aya kuncen anu keur ngayakeun ritual-ritual di 7 sumur cenah mah eta teh dulur, di 7 sumur. Terus cenah mah di dinya teh hoyong neangan kaberkahan, hoyong sukses usahana mungkinnya. Posisina sumur 7 ieu teh aya di Karanghawu paling ujungnya dulur. Mun dilihat mah di dinya aya tali koneng di batesan. Hal ieu teh diperkuat ku pengungkapan warga sekitar nu keur mancing. Abdi naros ka dinya memang eta teh kanggo ritual di sumur 7 teh cenah.